Sok ngais budak teh joget da moal hees teh. Berarti joget eta mah meunang mah nya ngais budak ieu ujang geura bobo. Jang geura sare. Hees. Bobo moal. Anggar kudu kieu. Ujang geura bobo. Milu ieu teh kudu. Sok bujur teh usik ngewa. Bobo jang. Berarti bener aing ngomong joget aya nu halalan teh. Anggar kudu kieu. Jang budak caha. Oh, jang budak caha, ce budak teh buncelik, panah teh budak sialin. Ama badu ngarah tereh. Hatur nuhun kamu balik nu kahiji. Mudah-mudahan kasayanana sing dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang langsung ameh tereh setajana hapuntena abi niat bade tanginas datos janjian sareng Kang Jejen teh bade kabumina pas asar sebelum asar mobil hilap abi teh dihurungkeun teh di pareuman soa kakina teh ari di leuweung teh hese tukang aki kana motor ti Tasik Pamayang ka Tasik hampir 2 jam setengah ti Tasik kota mah aya rerencangan seueur gaduh mobil 4 jam lah ka dieu teh alhamdulillah salamet tak tadi ge Kakang Aep cekel ceng teh tiis leungeun teh motoran ti Pamayang da abi mah asih orang kidul but orang laut jeung Roro Kidul teh kapi uwa caket pisan. Hormateun simkuring para kiai, para ajengan, para ustad, para alim ulama sing sehat dohir batin guru-guru abdi di dieu amin. Ibu-ibu nu sami hadir ka ieu tempat maksakeun. Ieu teh meureun jelema nu eling wungkul ka dieu mah. Da loba keneh nu teu ngajina mah lares teu. Nu ka dieu mah maksakeun ku Allah sing ditempatkeun dina tempat nu mulya. Sing diredoan ku Allah dosana sing dihapunten amin. Nya kitu deui panganten nu bade didahupkeun dinten enjing ieu teh pamegetna panginten ieu nya. Pangresa saya teh Dede pintennya. Dedi, Adedi mudah-mudahan. Tedi mudah-mudahan Tedi enjing bade didahupkeun sing dilancarkeun amin. Tong nyapirakeun ngapalkeun ti ayeuna teh bisi salah ge teh. Sitina kontan jadi kompan gitu. Mudah-mudahan sing dilancarkeun amin. Urang langsung kena eusi tak mau balik mah ulah bea kumukadimah hari eusian mah. Kieu meureun. Enjing yakin ku didaupkeunana teh doa nu terbaik jang panganten jeung jang sohibul hajat, sohibul jahat teh. Sohibul hajat bisa, sohibul jahat ge bisa da jahat duit kikieuan teh. Da akadna mah kur 2 menit saya terima nikahnya Kokom Jumarikom binti Entod dengan mas kawin 4 kilogram besi di anyuk jadi bahkan teu 30 detik acan tah nulilana mah ieu ngadekor ieu lares teu jadi diri riweuh sabenerna mah tapi lain berarti ulah pan aya ti rasulna a'linu hadan nikah sunah di kieu teh kudu nemrakeun anjeun kana nikah dan nyumput mah sok diomongkeun. Naon atuh si Agus teh jeung si Dewi teh momotoran babarengan. Kapan geus kawin kamari digerebeg di kebon sala. Ari rerehean mah kan ai rame kieu mah nemrak. Insyaallah moal aya fitnah. Amin. Yeuh kieu panginten doa nu terbaik jang panganten sareng nu hadir. Mudah-mudahan urang teh ku Allah sing ditebihkeun tina musibah amin. Hoyong tebih tina musibah hoyong. Hoyong. Musibah teh salaki beunghar tapi nyeleweng kacetitin musibah eta. Atawa salaki bager pamajikan bager usahana lancar tapi salaki hese ka masjid musibah iis ya teh dengekeun. Ieu ehona hilangkeun asa 2 asa ajeun kene tong aya ehwan we saali teh mana. Jadi asa diudak bagong kieu mah. Halo ibu halo. Tah kieu we kajen jiga ngobrol da moal nyanyi ieu urangna. Lanjut ibu lanjut. Tapi tong salah ieu atedi kupingkeun.
pentingna urang deket jeung jalma anu berilmu teh justru ku musibah teh jelema teh sok eling ka Allah. Sok kerjag-jag mapan dikir teh jarang dibere we nyeri huntu dan ada wiridan sapeupeting. Beri nyekel pipi Allah nyeri. Piraku hayang eling teh kudu nyeri heula naon. Nu loba duit jeung nu loba hutang beda elingna teh. Nu loba duit mah da geus nyampak duitna ge tere salatna ge. Ya Allah barokahkeun abi sehatkeun abi seak da geus nyampak duit. Beda jeung nu loba hutang ka Bang Emok mah. Lekoh ngaduana ge. Gusti anjing teh bagian babayar. Kirang 70 deui. Jika nu bibir mah alam nasoh lakasodrok nyaho ate mah bayareun ka Bang Emok. Jika nu bibir mah inna sholati wa nusuki nyaho nyeri ati salaki kagoda ku si tati. Mata ku musibah teh jadi eling. Awas ate di engke usaha lancar. Eueuh salatan mah dipastikeun teu barokah eta mah istidraj teh di sia teh dengekeun. Laras kitu? Kupingkeun ate di teh beungar. UMR ge mun cek kasarna 5 juta. Eueuh salatan eta teh kieu cek Allah teh kopo aing tadi bere. Ngan tempo engke sakarat. Berendak kudu meupuh panganten penting ayeuna teh euy. Dajang naon pan ari nikah teh ibadah. Ada teh cukup tumpak hungkul isuk teh. Aya ibadah lain nu tong disapirakeun da salat 5 waktu mah geus lain sunah hukumna naon. Rumah tangga sakumaha romantisna eueuh salatan mah balangsak tabrakan jeung entong sagedeung deui. Halo. Matak penting ye ku ayana musibah teh jelema teh ngahajasina eling pamuda we cadu tara salat. Nah, ada dibere gempa mah biasa istighfar. Astagfirullahaladzim. Beres gempa da teh eling deui. Lain dikir jurig soak eta mah. Halo. Allah Karim. Duakeun ieu panganten teh jeung keluarga jeung nu hadir teh sing dibarokahkeun rizki. Amin. Tong sieun kabeakeun rizki, da rizki mah moal pahili. Nu sok pahili mah senal capit. Matak omat kade ate diengke geus nalika rumah tangga teh itung mah rizki nu katarima ku urang tong ngitung rizki batur da ngitung mah kudu ti angka hiji tong langsung ka 10. Karek rumah tangga geus hayang boga imah. Geus hayang boga mobil, ari duit kur 5 juta moal mahi. Ngontrak we biasa ari mung ngaji jeung mitoha mah. Laras kitu. Tong sagal dibaca hayang ieu boleh harapan mangadu ama ngantong luhur teuing lamun kamampuan urang terbatas. Komo mun urang goreng ka tatangga mah halo guys, halo. Lanjut ya teh lanjut. Hirup rumah tangga bereskeun habluminallah, bereskeun habluminanas. Tong iri kana nikmat batur sabab rezeki urang jeung batur teh beda. Sok nu kemar ibu nasibna beda teu. Waler bu, ibu juga nu sieun nempo urang Nu kemar nasibna beda teu. Rezekina beda. Sok nu kemar modalna bareng teu? Teu. Cacakan beungeutna akur. Komo urang anu beungeutna berbeda-beda matak tok sang nyaruakeun kabeungharan urang jeung batur aya nu ngewaeun mata tangga pedah urang loba duit keune antepkeun da ka surga mah moal ngalewatan imah sia eta ieu capeun gege sok keheul urang ge aya ka urang ge ka ajeng nu kitu teh ajengan teh ti mana boga mobil cenah nya menang mali ti mana duitna tina pesak juri nya menang nyegik sia teh ka ajengan teh. Halo. Sakapo masuk yang pinah orang nget Indonesia teh ka Indomaret anjing. Pugu-pugu tiis. Tong sirik kana nikmat batur matakan ye sing yakin. Dari nikah mah kudu dijadikeun nilai ibadah luar biasa. Pan asal nama ate di nikah teh sunah. Lamun urang boga biaya jeung sanggup ngabiayaan pamajikan umur geus dewasa sok nikah da hukumna teh sunah berarti teu nikah ge teu kunaon ngan hukum nikah bisa wajib lamun aya lalaki geus mampu kana usaha tapi nata boe jablay
Maka lamun aya lalaki tukang nataban awewe, tukang milihan awewe, kunikah nate geus lain sunah deui, hukumna naon? Wajib si eta mah. Sabaraha sengseong nu eta ku si eta. Matak hukumna geus lain sunah deui, wajib. Bisa deui haram nikah teh, kumaha? Lamun sagala dibaca. Aing mah kawin teh kan ini we nu beunghar. Kewang bawa ulin ka Bandung, wang cekek di nagreg. Doraka sia kawin teh. Halo? Jadi nikah teh aya nu sunah, aya nu wajib, aya anu lain nu ditekenkeun wajibna, bisa wajib, bisa haram. Lamun ngaruksak kana syahwat urang, naudzubillahi min. Dari nikah mah Bu ya, halo Ibu, halo. Sok dia ningalina Ibu. Belajar tina kekurangan. Jadi atedi hayang bahagia mah adalah belajar menerima karena kekurangan. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadzakarun. Tina sagala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan supaya anjeun mieling karena kebesaran Allah Subhanahu. Aya beurang, aya peuting, aya jangkung, aya mancung, aya pes, aya lalaki, aya sok bayangkeun mun eueuh awewe di dunia Pak, beak temok diperkosa. Eueuhkeun lalaki di alam dunia tong melak bonteng ku awewe beak. Matak Allah teh adil nyiptakeun lalaki jeung awew. Halo Ibu, halo halo. Lanjut ieu teh lanjut. Geuningan euy. Tidinya tah kudu dipikirkeun ku urang hiji-hiji. Geuningan nikah teh lamun hayang bahagia mah kudu menerima kana kakurangan. Punten Ibu. Keur panganten geulis tidak didangdanan atuh glowing teh. Tingali di kemangan di awewe kapan bieu ngalewat. Beres we engke geus umur genep tahun rumah tangga komo budakna geus 12 mah. Mimiti I love you. Da geus ilamatina I love you teh pinah, you elap. Mimiti halus lagu teh. Oi ade yang jilbab biru cantik manis cak ulat bulu hileud meureun. Dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi minantu. Pan beda geus loba anak mah. Oi ade yang daster biru hidung pesek kos goreng tahu. Bojo akang budakna tilu mun seri koneng tara nyikat huntu. Beda geus loba anak mah. Mimiti indahnya bulan, tak seindah wajahmu, manis madu, tak semanis senyummu. Boros itu budak genep, tatap matamu mirip tangkal cau. Dan suaramu jika kenal pot bektu. Dan matamu mirip buah mangu, dan perutmu jika galon nu maju. Berat Bu. Ibu teh geulis teh awal ke rumah tangga mah ada didangdanan nya ge palsu kur sapoe eunda moal salilana dina pelaminan atuh. Laras gitu. Tapi ketika engke geus katingali bener-bener saminggu 2 minggu, engke mah hapur nu sagede turub aqua bakal kadeuleu. Halo guys. Halo Ibu. Sok bantuan Bu, dan nu rame mah ibu-ibu. Jadi acara di hareup bapak-bapak kieu teh punten lepat jang mubalik ngora mah. Dan nu mancing budak mubalik ngora mah kudu ibu-ibu Kang. Sok eta tadi nu di hareup mah sirina ge kieu he. Da mending eueuh cek aing. Da teu ngadukung yah meureun budak keneh mubalik. Da lamun ikhlas mah bakal seueur ge. Ieu mah. Ripuh bapak-bapak di hareup di mana-mana. Lanjut. Sok pak kupingkeun pada abdi ge ngapalkeun ka ditu sok bapak 10 menit di dieu. Urang modal mah. Hese ngobrol. Ibu kahartos ieu teh kahartos. Hayang bahagia mah narimakeun kakurangan sing yakin ieu teh jodoh ti Allah. Atedi ulah pasea saeutik teh salah jodoh meureun ulah. Komo lalaki mah pemimpin. Lamun ayeuna ku nafsu wungkul beres we geus kaasaan. Mun ku nafsu mah loba lalaki anu neangan deui nu geulis gara-gara teu seubuh. Padahal saur Imam Syafi'i mun kabeh salam dunia awewe dikawin tetep lalaki anu nafsuna teu dijaga mah jigana anjing teh leuwih menarik daripada awewe. Moal beak leres teu. Sarua teh di melewo sia teh kabeh. Halo. Halo. Lanjut ieu teh. Pakai iman jeung takwa. Tingali artis Ibu, terang artis ngalemprai beungeutna jiga neon Philip atuh
glowing sabaraha juta tah beungeut aya kitu teh. Tapi loba nu cerai kurang kumaha geulis, kurang kumaha seueur artos. Geuningan buktina teh ngajamin cerai. Beda jeung ece mah boro-boro glowing sepaneng ece mah. Untung teu aliran. Lain seri ece eling situ. Tapi geuning bahagia keneh urang mah pas isuk-isuk da sore teh geus patanya deui. Geuning artis nu loba duit lila jaba kudu sidang heula mun cerai teh. Kudu ngabagi harta gono gini. Senin nepi ka Rebo budak kudu diaing. Ti Kemis bikas Jumaah tepikeun ka Sabtu nepi ka Minggu kudu di maneh. Riweuh urang mah atuh da imahna leutik papangi deui di WC. Apa rek mam jeung abot? Halo guys, halo. Matakan ye, kunci bahagia teh adalah belajar menerima karena kekurangan aman. Jadi nilai ibadah paingan jelas ye ida ahoda biadi mroati teh eta teh keur nerangkeun kieu ye ibadahna nikah teh indah. Kana salat hoream, kana tahajud hoream, tapi kana nikah mah saloba duit jelema kawin wae. Sabab nikah mah ibadah pangeunahna. Paingan tong boroning pika horeameunana nu resepna ge jadi ibadah. Pacakel-cekeleungeun ibu. Ku bapak ibu dicekeleungeun teh can dijumpalikeun dengekeun. Ida da biadi mroatihi tadina qarotuyun kataballahu hasanatan wa ma'ahan usaiatan wa ma'anu darajatan. Hiji rek dituliskeun kahadean jang eta lalaki nu nyekel panangan pamajikan. Amin. Kakarek nyekel wa ma'anu sayatan kagorenganana rek diangkat eta lalaki teh. Wa ma'anhu darajatan darajatna ku Allah bakal diangkat. Kakarek nyekel eta teh can disalto pamajikan. Halo guys, halo. Ngan meureun nyekelna kudu lemes tong jagreg jiga nyekel sangupo we. Mahayu urang ka ape Asia Plaza ka Tasik kudu leuleus dinalip cekelan pamajikan teh. Kade bisa nyelap. Ibadah ate di eta teh. Karek nyekel komo mere napakah. Komo pika horeameunana paingan dibahas geuning dina sarahna teh. Aya hiji lalaki hoream neangan harta ternyata dicontohkeun ibarat sapertikeun lalaki mun cek urang mah init ka sawah kulantaran ka sawahna ladang hoream tapi maksakeun inget anak pamajikan kudu dipasihan meureun daareun. Pas ketika di sawah da teu konsentrasi teh ya hoream kecok aipak teh pacul teh kana suku nepi ka papisah teh jempol jeung cingir. Harit heueuh nya heueuh juri gitu. Harita abor-aboran getih. Harita keluar getihna. Eta malaikat aras nepikeun ka kieu ka Allah. Ya Allah cek malaikat aras. Hampura dosa lalaki anu bebeakan jang nu jadi pamajikan jang anak dina poe eta neangan apakah tolong bersihkeun dosana. Alhamdulillah. Matak bapak mun ngesang tapi diniatan ibadah ngahapus eta teh kana dosa teh. Amin ya Allah ya Robbal. Gusti nu agung alhamdulillah geuningan nya nya. Hiji atedi cek tadi ge belajar narima kakurangan. Dua kudu dijadikeun nilai ibadah dalilna tadi. Tilu tong nyapirakeun ilmu agama. Naon cenah ibu bapak? Tong nyapirakeun ilmu geus rumah tangga teh kudu mematahan pamajikan tepikeun kahadean tentu kahadean eta teh ti guru-guru urang sararea tong poho ngaji saminggu sakali mah hoream saminggu sabulan sakali pernahkeun pamajikan teu bener ibadah lalaki teh bakal lila ka surgana teh teh naon atuh diantep pamajikan teh anak teu bisa ngaji Iqra bakal hese eta teh kunaon atuh teu diajarkeun ku maneh jadi lalaki teh paberat sabenerna mah neraka teh panas palain popes dengekeun halo Gusti matakan ye Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodohan. Halo ku abi sok disampaikan di mana-mana. Ya punten, aya jelema anu ngacaprak bodoh teh. Tad cek aing mah taraweh 11 jeung witir. Cek aing mah 2 3 jeung witir. Dan nu pinter mah teu kudu debat.
nu 11 jeung witir bogaan dalil, nu 2 3 nu jeung witir bogaan dalil, nu balaguk mah nu taraweh. Jadi pinter teh kudu sabenerna mah minimalna tong ngabobodo karep. Laras gitu. Aya di jelema nu balaguk cek aing nu bener kunut. Cek aing teu kunut, nu kunut bogaan dalil, nu tara kunut ge bogaan dalil, nu balaguk mah nu salat subuhna jam 4 x 2. Jam sabaraha? Leung kene di kodoan, nu goblok menu teu di kodoan-kodoan acan. Pokona mah leuwih-leuwih ti budak leutik we bapana nu tara salat mah. Halo ieu teh halo. Kuncina teh aya dina ilmu agama salat ate di pamajikan teh bisi engke anu temerna benerkeun. Bisi usik-usikan wae pamajikan teh neng namanya teh netepan teh usik-usikan wae sing rada leres pan aya panu salat teh dek cicing ge keur salat teh. Sami Allahu liman hamidah. Loba teh nu kitu tah. Mun cenah tina ruku leungeun sok dikieu-kieu batal eta teh ontohon. 1 2 3 4 leuwih ti 3 kali ngas we kieu sami Allahu liman hamidah heup make kudu kitu-kitu loba teh mun sakolot aya kene keur salat teh cicing keur salat aya lain dina tempatna mah keur salat teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin loba nu kitu teh cicing nasapina teh lain dina kitab pangluhurna nasapina usik leuwih ti 3 kali keur salat teh hukumna naon. Ya beda deui jeung usik tina ruku cengkat eta mah da kudu ieu mah keur kieu anu aki-aki pas Jumatan katempo urang pas digarut ke jeung incuna cicing sia teh Pak eret-eret urang mikir akina geus goblok komo incuna. Halo lain seri ece ilmu teh penting lain rek jang jadi ustad budak berilmu teh. Mun boga budak lalaki meureun geus gede teh bisa mimpin pamajikanana. Mun boga budak awewe bisa menjadi al umum madrasatun madrasah jang nu jadikeun anakna ulah kalah nepi ka budak teh leuwih bangga. Da kolot ayeuna mah kieu, jang teu kudu ngaji ayeuna mah. Geus we teangan, gaji UMR nu 4 juta. Engke maneh geus balik ka ieu mah meureun bapa teh teu berat teuing, nu bungsu biayaan ku maneh. Oh berarti ari kitu mah neangan duit teh lain sina kudu soleh. Sakola teh lain sina kudu soleh, sina kudu mulang tarima. Tah lolobana kolot teh kitu nu dipikir teh honor yeuh kolot nu hade mah kieu jang sakola maneh teh ngan kudu cicing di pasan hade pikiran teh duit geus kumaha marmot. Halo ibu halo. Jadi jelema bodoh teh ibu dasar agama ripu kos jelema nu ngomong kieu cek aing yo tadek nanya ka ustad aya jelema meureun ngetes ka urang cik ustad bisa ngajawab teu cek ustad joget halal haram jawab ku aing teh aya nu halal aya nu haram nunjuk ka urang tak ieu ustad sesat teh cenah nah nyesatkeun ka urang da aya joget nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees teh berarti joget eta mah meunang mah nya aing ngais budak ieu ujang geura bobo jang geura sare hees bobo moal anger kudu kieu ujang geura bobo milu ieu teh kudu sok bujur teh usik ngewa bobo jang berarti bener aing ngomong joget aya nu halalan teh anger kudu kieu jeung budak caha ujang budak caha cek budak teh buncelik panah teh budak sialin itu kolot belegug teh bu halo teraskeun ieu teh teraskeun anger ibu kudu kieu sok bujur teh usik da ngewa kikian mah atawa bujurna cicing leungeun ukul atawa leungeun anu cicing bujur ngewa bobojang nang ning nang nang mewah anger kudu kieu ce berarti teu kabeh haram tong kabeh diukur pan naon ngaji mantek atuh naon ngaji johar maknun jang naon ngaji istiarah dipapai lapad teh hiji jeung makna teh tong sampai jiga maknana mah lapadna A boa manana B lapadna B manana penting ya jeung elmuna sagarupa teh tong disapirakeun berarti ustad mah ngahalalkeun dangdutan dengekeun heula nu dorak ka dangdutan teh punten ibu yo oratna leres teu sok nu qosidah ge da joget manya qosidah jagreg sia salatullah salamullah moal anu datang
ala toha rasul moal angkat nu qasidah ge la 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 ingat qasidah geuning mun keur lomba di desa geuning ya Robbi balik salalata halo hok ibu mun jogedan nyewa tapi kan ditiung teh ya joget ge diatur paling kikian hungkul we daerah Kugamis atuh jeung tiung nya udah mau jauh nu qasidah mah kikian terus coba nu ibu dangdutan miluan ditiung laguna dangdutan teu kaharti tapi kan ai ditiung mah era nyekel miki joget ge diukur da ditiung atuh saperti kan ngalagu jeung nu dangdutan bade kaul nu kawinan pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan paling kudu kituan hungkul era sok anu dibuka oratna dibuka tiungna dibuka bajuna jeung katempo pingpingna panu kitu mah wah atuh joget ge nepikeun kok wah jadi nu doraka teh naon nu doraka teh ditempokeun orat nah boga seni KBG da meusing adan ge make seni pan sok diterangkeun sok Fatihah teh make seni mah tengenaheun manja keur imaman alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana dia kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya amin cek mah teh make nada ningali di Mekah ge pangeuna alhamdulillahirabbil alamin nyontoan arrahmanirrahim laras gitu ibu laras da teu meunang make laga Madura atuh Fatihah cenah abi mati Jawa kumaha make laga Madura doraka teu meunang nya alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin teu meunang kumaha cenah abi mah da ti Madura teu meunang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cek mah teh min amin tak ieu ulah doraka agum karoblog jelema doraka KBG make ilmu ditiung aya dasarna da kan kitu bu ngimaman mapan kumaha imamna naon ge nu kieu teh imam teh nu hayang kapuji mah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin aya di nu leuwih parah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin cik mah teh amin kasebeleun eta mah doraka sih gitu tong boroning masalah eta KBG hal nu kecil di papatahan mana batasan orat mana nu lain batasan orat ditiung GKD kudu jeung elmuna karena enak mau padu ditiung ongko ditiung tapi merecet cuman enak mau merengkel kaluhur juga strawberry atuh untung dikarait karena pagar batur tempo we isuk nu hajat sok tiung teh skadiekeun kos bi ito di kieu nyekek tah ceuk salakina teh pangyanakeun cai kela ye baheula mah ditiung da gampang eueuh atuh palitekeun we jiga norek modal bae ayeuna mah wah jarum pentul beak sapak sok da pameget mah gampil patos ibak teh tinggal di koko minyak seungit seak ka masjid awewe mah beak pabrik cat kana beungeut aya nu hejo aya nu beureum aya nu koneng dikaleng teh ku salakina ka pasar da jiga ngaleng barongsai naudzubillahi min geus dipernahkeun anger kudu berdasarkan ilmuna perkara ditiung perkara joget mun diukur ku ilmu mah tong fanatik da taresepeun jelema mun kieu saeutik-eutik haram panena mah komo di Garut mah keune mumpung direkam ye aya aliran kieu ye mak mun teu asup kana golonganna teh urang teh kafir naon teh ngaranna teh beat mun pernah ngoping pan teu meunang berarti nganggap ka urang teh kafir si eta mah sedengkeun pan urang mah kulu mauludin yuladu al fitro dilahirkeun ti kolot anu Islam urang teh geus agama naon teu kudu sahadat deui kafir maneh mah cenah kudu urang teh disadatan deui naudzubillahi min keur diudag ayeuna teh ku Kiai Garut tetapi da kulantaran loba anak buahna maju we daerah ieu pareum di daerah ieu maju deui di daerah diparumkeun geus diduruk tempatna maju deui anu teh kataraju tapi nana teh mudah-mudahan sing leungit buan terem kiamat teh ya euy sabara golongan pan urang teh 73 golongan urang teh golongan nu bener teh nuntut urang teh
Komo nu cerah mana teu daek cicing kieu mah. Daripada teu ngaji. Nya, laras teu. Alhamdulillah temu balik 2 teh rame teh tadi ge. Lanjut ieu teh lanjut. Teraskeun ieu teh teraskeun. Ngan ka aing mah eueuh nu nyawer. Teu kaharti aing. Teraskeun ieu teh teraskeun. Nanaon ge jeung elmuna hal nu leutik. Tukang karedok teu joget mulai nu meuli. Manyarek diharamkeun jogetna tukang karedok. Manya tukang karedok kieu sabaraeun karedokna. Marebuan. Daguan ku sianya. Teu bisa eueuh. Leungeun kudu kieu, bujur kudu milu. Eueuh bena 3 siki eta nepi 3 karung. Antosannya engke nu diladaan di talian ku karet, nu tidak diladaan di talian ku rante eueuh. Milu ieu teh. Sok bujur teu usik mangewa. Naon jelema teh stroke mah nya. Anger kieu. Hese bujeng jelema belegug mah hese. Matak nu tarang ngaji makanya Pak Ustad dari kiamat sekolah agama pere teh. Pere ujang, pere pan ustadna ge kojor sia teh. Tad asa teu kaharti Islam teh. Naon sia teh ngomong teu kaharti Islam teh? Kapan anu hitu teh tad bujurnya. Tapi cenah mun batal wudu nu dikumah beungeut, panu hitutna ge bujur. Heuh, cek aing teh. Da aing teh mung ele balikeun we da dalilna ge. Ari sia mun bekok nu era beungeut atau bujur? Beungeut, aya sok omehan beungeut sia wuduan. Hese bujung jelema belum. Halo. Teraskeun ya. Sok urang dieu ge da ongkoh ngaraji saminggu sakali ibu-ibu teh. Tapi aneh kana tahayul mah eta teh leket keneh we. Contoh seperti kan ge tong cicing dina lawang panto bisi nongtot. Di mana sih mimitina eta? Justru lamun budak cicing na lawang panto jadi sieun ku panto murtad sia teh. Dawa irtibat iti solina panto mah. Laras ieu teh angeus we ngahalangan naon? Jalan hubunganana jeung teu jadi kawin. Awas ya, sieun ku panto di luar Allah ngarejeungkeun murtad sia teh. Matak teu kabeh bahasa kolot teh bener pan aya wak kutubihi aya wak kolotihi. Halo ibu, halo. Kade cenah anu maot poe Sabtu mah anu nuturkeun. Nah ada musim maot poe Minggu ge aya nu nuturkeun mah. Manyamait ka kuburan mau pacul sorangan. Komo suka yang sering mah di abi aya kene di abi. Buuk lureun imah, wadah rame eta teh. Bapana gebah. Budak oro kene sia teh mah nyaeng ekereun deui. Bapana ngahuleung, buuk ge ngahuleung. Cek buuk teh ada aing mah teu ngareuneuhan sia. Nu ngareuneuh sia mah buuk dina kolor bapana. Nu aya lato-latoan. Lain seri eling eueuh. Jadi urang teh ngarti ilmu agama teh lain rek jang jadi ustad da jadi ustad mah pilihan loba nu pinter tapi geuning teu bisaeun ngaulang mah da manehna mungeun lain berarti hayang diaku-aku kos batur samodel abi we ieu teh biasa abi teh ngan meureun kolot peda boga pasanten jadi we kababawa pinter teh kapaksa urang mah jadi pinter teh jang ibadah salat bereskeun ngaji Quran bereskeun seperti nyebut do jeung do eta pahili bedakeun aya do aya ha aya sa aya sa aya sya beda eta ieu mah do jeung do teh disaruakeun angko dodoh beda eta teh lapan ternyata ayana teh aya di pangajian alaikum bimujalasatil ulama sing deukeut jeung para kiai atedi jeung para alim ulam kunaon pangna urang kudu berilmu pan urang teh bakal maot bakal naon cenah ibu engke teh pas maot ditanya urang teh nah sok salat atawa henteu oh sok can beres pertanyaan teh ari salatna mah ke ilmu nyetan teu paya salat we rajin dihisab deui eta teh da ayeuna mah bodoh teu dihampura pangresapan ajengan di mana-mana dihajakeun anu bodoh teh. Jadi jelema anu sok salat tapi teu ngaji teu make ilmuna teu make tajwidna dihisab deui. Cacakan nu salat cangtang tu ditarima komo anu tara. Kitu we mah. Tak salat jeung bejakeun kumaha kalemahan urang teh hayang diajar pelebah bacaan ieu nah geus bener atawa acan pelebah bacaan anu eta nah geus bener atawa acan kudu dipikiran ku urang teh satu persatu tong diantep
teraskeun naudzubillahi min teraskeun ieu teh teraskeun maot mapan ngadodoho teu bisa kela arek ngaji heula ke geus ngaji karek maot teu bisa maot mah ngadodoho ece teu bisa kieu manya si eta maot karek ge ulin jeung urang bieu lohor mah geus maot nya teu aneh nu aneh mah ayeuna maot isuk ulin itu we mah sok sarang geus rada ieu sararieun nya teu kidul mah mubal carecing Salatullah salamullah sarang ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah Allah salatullah Allah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah amin ya Allah ya robbal sok kudu urang teh teangan ilmu atedi muncan mampu jeung pamajikan hayu urang ngaji mumpung aya pangajian di ditu aman insyaallah rumah tangga teh lamun ibadah make ilmu nama betah da urang teh jelas maot mah bakal Bang Haji Roma Irama wen pika ngomong kieu hei boleh saja kau cintai dunia lain ulah beunghar tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya sekarang atau lusa tua ataupun muda yang pasti kau akan mati juga awal akhir orang teh bakal maot dan nungguna mah jelema gelo atedi teu kudu salat nu gelo teu kudu zakat teu kudu puasa tong munggah haji ngariweukeun di Mekahna ge bahkan nu gelo mah langsung asup ka surga saur saya Imam Nawawi mah nu gelo mah asal inung bapana agama Islam langsung tapi sapali ulama aya nu berpendapat kieu moal ka surga moal ka neraka ngan abi mah rada condong keneh ka pendapat sa Imam Nawawi sababnya anak dalilna tina Quran wa ma kunna muadzibina hatta naba'asa rasula atuh da arek ngadawamkeun dawuhan Allah jeung Rasul kumaha ngamalkeun kumaha da otakna ge ngagiclek nu gelo mah mata kata di nu gelo mah teu kudu salat langsung ka surga ngeunahnya euy. Lain teu hayang bu gelo teh horeang papanasanana. Mun dipayung mah leuheung. Halo? Ya Allah, Karim benernya euy kudu jeung ilmuna teh teh. Aya ti dituna. Bising maot ngadodoho. Ibadah caliweura teh jeung ilmuna mah. Maot mah jiga kana tangkal awi, nuar nu ngora pantes, nuar nu kolot. Nya kumaha nu boga awi we. Mane ngora keneh tuar. Komo mana mah geus kolot geus bau hangruang tuar. Tah maot ge kitu aja, teu mandang ngora teu mandang kolot. Komo da uing ngora ge dituar mah manfaat dipake iwung. Dibikeun ka urang Jakarta. Ini apa? Ini adalah iwung. Cek urang Jawa, wah, iwung ini enak sekali ya. Iwung ini apa? Iwung itu bambu muda. Wah, bambu muda juga enak apalagi bambu tua. Hakan taraje ku sia atuh hakan. Dia mah balagu gitu. Halo? Lanjut ya teh lanjut. Atuh kena tadi ayeuna mah hese abi teh neangan ilmu teh musing maksakeun ngaji ge poho deui poho awas atedi ibu-ibu anak urang sing cinta kapasan pasantrenkeun budak jeung sakolakeun ameh aya nu ngaji yasin ke pas maot teh ibu da anu 7 poe maca yasin maka urang masyarakat dibere besek eta mah oh besekna eueuh moal ngadoakeun deui tapi anak nu ngarti ilmu agama bakal ngadoakeun tiap dinten betul
jeung kudu bener tajwidna. Da aya nu maca Yasin ge pan aya rusuhan mah teu make tajwid teu nyamung. Aya nu maca Yasin teh kieu, waja'al min baini adim sedeng wa bil mim sedeng. Nah, sedeng-sedeng cing teh maneh mah. Teu ngarti teh ye dina Yasin teh seueur mad wajib mutasil majaimun pais tapi sok disapirakeun eta teh. Panyangkeun ulah kena-kena karurusuhan ku batur. Laras kitu ya teh laras. Allah Karim ternyata bener urang bodoh anak ate di engke niatan ti ayeuna rek dijadikeun ahli agama sakola penting masantren wajib bantuan sakola masantren wajib kumaceuna lamun di lemur eta bada magrib ka ajengan eta ge masantren sarua ngan meureun asramana di imam masing-masing tapi ngaji kitu teh jadi jaminan ngaji nepi ka isya nganti isya beak ku HP nepi ka subuh jadi anger kudu masantren euy laras kitu laras Gusti nu agung da zaman ayeuna mah ti masantren teh kalaka diledek lah budug emang heueuh si urang ge baheula di dieu teh tah hejo di dieu teh tah teu cager-cager hese di dieu mah mun dina bitis babari cageurna teh baheula teh buduk gua teh. Bodas deui ena mah glowing ku Garnier ti Alfa 23.000. Kene da tapi teu kabeh nu masantren buduk eta mah nu jorok biasana mah. Laras teu? Berarti urang ge baheula jorok. Halo Ibu, halo. Kene da cek ajengan ge pan buduk-buduk ge barok. Barorok ceuk borok. Bener borok bener borok. Halo, halo, halo. Awas urang papai hiji-hiji supaya urang sumanget engke ketika rumah tangga boga budak geus diniatan tapas hamil budak pertama teh ieu budak kudu jadi ahli ngaji ahli pasantren mama peupeurieun bapana geuning jeung maneh inung lagi teu bisa ngaji acan sok disapirakeun ayeuna mah santai teh ayeuna mah da mangga mana budak budak urang mah teu masantren ge di Bali gajina 30 juta hebat ci urang teh mana cing teh budakna ka dieu bener jang gaji 30 juta leres Pak Ustad demi mah sok salat tara dah secenah atuh da kumaha ditu masih salat da kumaha keun meureun madarat cenah tadi teu salat cik aya rukun Islam sabaraha hiji nya 5 naon hiji-hijina Muharram Sapar Mulud manya ibu boga budak teu bisa rukun-rukun Islam acan halo main game online jago maca sapinah budak teh boloho enam belajar tajwid banyak yang gagal joget TikTok banyak yang hafal laras teh teknologi maju laras gitu oh ngalikeun tapi budak kalakuan teh teu panujun teu sok budak ayeuna gagaweana teh kieu hudang subuh teh kicau kicemania gelo geuning ustad apal diapalkeun aing majang pidato sarua edana we eta budak atau budak batur budak urang mata budak abi mati SD kene rek di pasantren kon nu ka hiji matos bade 4 tahun nu kadua awewe naon da hudang sareter meme sekolah TK teh geus ngadenge anu hidupmu marah-marah mulu buatku mengganggu menyanyi sama aku gawe nanti itu engkol gelo cik aing da aing mineng ngadenge jadi katalan budak ustad eta teh halo anger kudu masan matak ayeuna mah teu salah naon cenah budak SD kene make dipasantrenkeun meni tega ustad teh teu karunyaeun kudu nama keur sakitu mah keur ngeunah-ngeunahna nyusu balikeun ku aing teh leuwih tega kene bae urang mah papisah sementara di dunia daripada salilana di akhirat daripada maneh kacicingan ku anak unggal poe teu dititah ngaji wayana sia berat tanggung jawab di poe kiamah anak teu bisa ngaji halo naudzubillahi min atuh panona alus irung alus biwir semuanya ditempoti hareup ti gigir budak teh mulus tapi ku kolot teh diabur jiga bajing ngan hanjakal pisan kalakuan tong ka aing atuh nyebut setana gunta ganti jalu teu sirikna sok ibu boga budak awewe gunta ganti lalaki bunga teh maknya rek dimumurah nah aku naon nu geulis lobanu nah aku naon nu bangor lobanu jiga nama ngarasa asa aing hade rupa
Dan nu geulis teh berat sebenarnya mah. Bisa payu kasasaha tungtungna. Bener eta lagu cek Doel Sumbang. Kulit kelir koneng cangkang cau hun tuna bodas. Biwir berem-berem jawer hayam panon coklat. Budak kurang kumaha jika kopi susu atau banget nate glowing dia antep nganaha atuh bet di mumurah geblek hirup daek jadi ulah bangga bisa gunta ganti jalu komojeng non bedana jeung lala ya tuh matak ye teu kuat ngadidik mah budak teh pasantren kumaha cenah tada jauh jeung budak teh ceurik ya udah emang kunci nama santren mah ya di inung bapak soalnya paling di anak lain da anak ya kabeh mung mah santren teh ngan inung bapak tong lebay eta teh lolobana mah lebay inung bapak telepon budak teh ti pasantren teh assalamualaikum waalaikumsalam kunaon jang mama abi teh budug tah kolot teh tong milu lebay oh budug sing sabar aa neng engke mama bakal nyanak lanong ka pasantren tong lebay era geus gede budak teh nu tadina ceurik teu tulus da kolotna tegar tah salahna teh sok disamat ayeuna mah ma abi teh budug ujang budug Gusti anak king aya karunya nya heuh budak teh jadi mun hayang budak dewasa mah tong ngogo leres teh sok jelema nu diogo da ngalawan sia geus pamudana teh leres teh naudzubillahi min abi ge ye mas santren teh baheula ku kolot lain ladang hayang pedah we mas santren moal cik urang teh pan apa ge ajengan geus we ka apa ngaji mah apa mah da tarang nyarekan cicing kadengeun ku pun biang naon cenah pa budak teh bieu teh moal mas santren cenah mah budak teh da kala malikeun apa ge ajengan ieu cek pun biang kieu bari nunyuk mun teu mas santren maneh atong cicing di imah baru urang langsung tunggu berarti aing dihapus tina kakak ieu ieu teh bola teh kapaksa di Manon Jaya teh ti tahun 2006 beres 2014 hampir 8 tahun setengah eueun nu lapar mas santren cieun ku kolot ngan ayeuna geus boga santri mun ngawuruk eueun nu teu aya nu teu bisa tah nyakal kakarek hayang balik deui wirang hanyakal baheula teu bener Gusti datang teh ka pasantren teu dianterkeun ku mamah ku apa asup ka pasantren tong milu inung maneh mah bisi ogoan baheula kitu sorangan keur boga kijang butut baheula teh can boga mobil alus datang teh ka masjid sugan teh urang mang mas santren teh ngajina teh jiga di lemur we magrib jeung subuh ngaji wae teu eureun di huda teh geuning da jebleh urang pas magrib jeblehna teh hayang ka mama hayang uwi anteurkeun lamun keur ceurik geuning Kang hek disamat ku nu gede teh da beuki tarik jebleh teh kunaon repeh tuh bisa direpehkeun ari diciwit aing teh cicing da aing teh nyeri atuh diciwit teh ceurik nu ditahan teh ari geuning inget deui lawang imah ngalaman euy wajar budak ceri di pasantren tapi aya cengcelengan jang dipoe kiam Allah berat bu mun budak un ya teh jang bekel urang oge atedi urang teh tong sosoranganan wae bakal boga anak eta anak teh titipan ti Allah subhanahu rek diyahudikeun rek dinasranikeun kumaha inung jeung bab hiji bekal teh naon belajar narima kekurangan hayang bahagia mah 2 kade tong poho sagala perkara dipake ibadah nomor 3 tong nyapirakeun ilmu agam 4 bereskeun hablum minallah cek tadi jeung hablum minanas teh maksudna kieu mun jeung Allah beres ibadah kade omat tong goreng ka tatangga hayang bahagia ulah teu kop saeutik-eutik ditunjukkan tatangga tong di deketan si eta mah tukang mabok ulah deketan bawa eureun mabokna teh amin tong di deketan si eta mah bongana tara ditiung deketan bawa di deketan mah jadi daek naon euy kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti dengekeun tong goreng ka batur teh atedi peupeujeuh mending keneh urut bajingan daripada urut ajeng urut bajingan mah tobat urut ajengan mah kumat euy
Saha anu eta dan di masjid teh mending ngeunaheun sorana ece. Si eta teh tukang mabok. Ayeuna mah eling, naon elingna? Eta geus tabrakan kamari ke Persib konvoy. Manehna teh urang nyeri sukuna teh ka masjid wae na mah asa diadab. Alhamdulillah. Geuningan ladang tabrakan teh jadi daek ka masjid, da ingkeun sukuna. Jadi kade tong goreng ka jelema teh aya jelema bangor tukang mabok ka masjid ngeunah kadenya teh. Leres teu? Urut bajingan mah beda jeung urut ajengan euy. Saha nu digerebeg di imah ceuis teh? Ece teu apal. Pan eta teh Ustad Muhyiddin. Ajengan salingkuh mahese ubarna. Halo? Ye intina malin ngagoreng ajengan. Ajengan kudu hade ka masyarakat, masyarakat ge kudu hade ka saha? Teu meunang masyarakat teh kieu. Aing mah teu hayang nih ta ajengan eta teh. Bongana ka aing haye we nyiniran, ditiung kumaha aing we? Salah ece eta mah. Da memang ditiung, mun kaluar mah kudu ditiung eta hukumna wajib. Ajengan teu meunang kieu, aing teu hayang datang ka sia. Bongana amplop tahlil teh begang. Ulah euy, ulah. Tapi da tahlil teh nyakang tong 50 wae mimpin teh. Taekeun 100 mah leuheuh. Di urang mah geus gede tahlil teh 150, sanggeus di demo ku urang basa tos khutbah. Komo lamun ngurep jeung ngurebkeun mah ka handap 200 eta teh. Lamun jeung talkin mah kadang 25, kadang 3. Pokona mun tik kuncung di laut mah leuwih cair 700. Da hese mun ngurus. Matak bingah aya nu kojar. Proyek. Anu nu tik kuncung mah Kang cokot batu geus 3 poe mah alungkeun malewo ka jero batuna teh. Nu kitu mah di maniana ge bingung geus di banyuran. Eta teh teu daraekeun. Mun nu daek teh saurangna teh 700. Sakrada bingah kali sok pami aya teh. Bagian biasa we ngaruruanana urang mah gitu. Di luruan teh napal ka dieu teh. Geus rada semu abu-abu geuning kulitna teh napal. Ih, ai ustad wanian boro-boro. Kapaksa we lebar. Betul. Kumaha we atuh da urang ge teu munafik aing ge daripada munafik. Lanjut teh lanjut. Intina mah sing sarua jadi masyarakat rumah tangga teh kudu cager, jadi ajengan ge kudu sok masyarakat. Piraku urang rek mamatahan entong. Urang abi teh butuh ka ibu teh, ibu nungtutan balik anyek balik. Ngan ibu cicing urang ke cicing we. Leres teh. Abi butuh ka bapak jeung ka ibunya, ibu ge meureun sakayang nempuh mana budak teh cenah rada kasep mau balik teh. Halo. Alhamdulillah. Sok kudu mikir tidinya tah geuningan bereskeun habluminallah na jeung bereskeun habluminanasna. Kade ate ditong ngarasa leuwih mulya tibatan tatangga. Urang mah aya tatangga ngewaeun cicing aman engke ge bakal eraeun sorangan. Leres kitu leres. Da kamulyaan jelema mah teu diukur ku mobilna, teu diukur ku jubahna. Jubah meuli tina Shopee 135 teh. Oh bapak ge kabeuli. Siga ajengan sarua. Munana tuh make di jubah mani asapang kiaina da batur mun pidato sok kieu bajuna. Menyaing ka dia make duduk euy. Teu kabeh nu di jubah kiai sia teh da di Mekah ge nu ngangon onta teh make jub. Berarti jubah teh lain lambang surga kade. Oh urang ge rada mantes make baju ieu mah. Sorban mah rada mira ya 25 eta. Dua mah. Ieu mah kene kope hampir sarua jeung ieu 125 125. Bisa nipu umat mah babari. Nu hese mah ngamalkeun ulah ieu mah teu kaup rumah tangga teh gesrek we jeung batur sok aya nu kitunya. Nah, udzubillah yamin. Pindah wae kontrakan ke jelema kitu mah. Da teu betah, leres kitu. Ye, cek tadi teu kabeh nu dijubah teh kieu ieu mah aya nu batur ada aneh saeutik ditunjukkan, aya nu jabrik ditunjuk, culik. Teu kabeh nu jabrik culik. Da ieu nama ajengan ge buukna jabrik, eta Kang Jejen da jabrik buukna. Mending kene jabrik tukang sodako daripada botak tukang adu hayam. Ieu mah aya nu ditato ka masjid, kena-kena mana da ditunjuk. Mangre ka mana? Ka masjid, tong ka masjid, mang moal ditarima teu nepi cai wudu ge. Astagfirullahaladzim. Aya nu ditato ka masjid tobat dihampura tobatna. Ngan mun geus tobat tong ditato. Da piraku kudu dilicin sawak-awak. Kumaha lamun tatona nepi ka liang tai. Jadi mun aya jelema ditato tobat dihampura ngantong nyapirakeun tobat. Lamun di mana-mana geus tobat tong ditato, beuting lain tato eta teh hapur ka bentar gelap. Ulah goreng ka batur teh. Betul.
Naudzubillahi min sok bereskeun komo geus jadi pejabat mah dipimpin rumah tangga kudu rakyat ge kudu tong ngirung jadi pejabat da teu kaharti nu meunang PKH teh jelema nu loba duit jureg ayeuna mah laras teh copot sia teh tong diantepikeun ka nu teu mampu. Halo ieu teh lamun diantep dolim ridho kapan gana ge jang keluarga harapan anu kira-kira butuheun lain kalau ka diantep nu boga motor dua mah kaasup beunghar atuh. Halo ieu teh guys. Nah cari cing we euy. Tong ditulikeun abis ditewak aing euy. Teras da kudu ditepikeun wajib eta mah. Laras ieu teh laras. Makana lamun kira-kira na rumah tangga can beres anak eueun nu masanten di jiji acan tara ngaji ulah wakayang jadi pemimpin berat kene. Halo guys. Teraskeun ieu teh teraskeun. Tong goreng kabat buat ting batur tengke teh rubah ayeuna tukang maksiat boa isuk tukang sholawat. Ayeuna tukang judi boa isuk mah tukang ngaji amin. Ayeuna resep ngadu hayam boa rubah isuk mah ngadu bagong situ. Oh mending na atuh sia teh. Halo ieu teh halo. Berat sok jadi pemimpin teh ulah kamikiran jadi pemimpin pamarentah, pemimpin rumah tangga ge pamajikan kaluar teh ditiung sabaraha tahun dihisab dina neraka teh. Halo? Ya Allah, ya Karim, komo jadi pemimpin pamarentah nu tukang korupsi dikala yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, yang benar di penjara, yang salah tertawa. Sungguh mata dunia memang tak sempurna. Saderka salebule tertumpak selalu dicepretan. Merdeka beki modern, anu bodoh beki aut-autan. Jawa Barat, Jawa Timur, rakyat melarat, pemimpin semakin subur. Dika harga beas naik, harga kolor terus merosot, harga cangcut semakin terjepit, harga kutang semakin menonjol. Lebih baik berjalan kaki, punya harga diri daripada mobil Mercy hasil nyuri jeung korop. Bung harga ari nyokotan duit PKH madoraka. Ari kuliwet bansos madoraka muhidin. Halo? Lain ke urang dia urang mah ka anu korupsi langsung nyeri hate. Da engge apal da haladir saware. Halo? Kanu korop eta teh mimpin jelema loba dina rumah tangga geges hese. Halo guys. Ya Allah, mudah-mudahan ieu ate sing jadi pemimpin anu bertanggung jawab. Amin ya Allah ya Robbal. Lamun geus apal elmuna, geus ngahiji tata carana, jadi awewe rumah tangga mah kasalaki bakal alus. Mun ibu geus boga elmuna, geus beres habluminallahna, maka habluminanasna ge betah ngamalkeunana. Kasalaki malam Jumat teh geus nyampak. Apa hoyong mamam, hoyong memem. Geus nyampak berarti. Ulai mah duitnya mawata. Bakat sia maka dia teh brag brig brug. Ari mereh henteu doraka. Mun nu boga mah Pak capek ka dieu. Mun salaki datang sok papag nepi ka lawang sambut ku hate nu senang bari dibere senyuman osok tara. Heueuh eta. Buru bukaan bajuna bari susutan kesangna taros naon kahoyongna heg siapkeun hidangana osok tara. Heueuh eta jauh padahal tukang ngaji ibu teh. Mun pamajikan aing kitu urang disenso mah kowe. Halo. Alhamdulillah bojo abi mah kadang jam 2 ge geus kieu da apaleun. Telepon buka pantung nyampak jeung sieun anu milu sering milu pidato jeung urang teh diamalkeun mesti dipecat. Halo ibu, halo Gusti nu agung. Ye rek bobote ibu lamun berilmu mah beres habluminanasna kasalaki teh mun rek sare teh sing alus spray kumaha heula seuse poe sok komo nu loba darina mah geus digebreng tumila. Halo ibu, halo eta teh ibadah disarean teh ku salaki. Oh lala ieu mah boro-boro spray eta sepanduk kurut nyalon kepala desa diterapkeun dasar teh keusrak. Mamaku naon ieu teh aya anu kumisan ke coblos ku sia. Lain seuri ece eling ece eling lain seuri eling. Eta teh contoh ibad. Heuh heg lamun arek sare teh peupeujeun make baju nu seksi. Komo malam Jumaah meureun salah kitu ku metap. Ieu mah boro-boro.
Arek malam Jumat eta mawa sisir kerep cem. Ada dipake teh kalah nyeritan. Mama gawat atuh bapak jilaan kolor kela can keluar kutu kabeh kela. Halo? Kalah perhatian kene kana kutu daripada kasih kusmin. Nah, udah. Mayan susuguna mah teh 5.000 aing ge apa. Lain mineral 2.500 berarti nyuguhan ajengan teh 7.500 dihitung ku aing. Lalaki sok Pak mun boga ilmu mah beres habluminanasna. Pasti Waalaikumsalam. Manuju naon? Nuju gegero. Aduh mani rajin. Betah tadi gitu kan nya. Coba nu salaki miis mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Manuju naon? Iya Pak nuju gegero. Wayaki ya sia teh gegero kene. Da lah jam 11 sia teh. Arek kieu wae sia teh hirup teh. Enak tuh budi kitu kan. Ibarat keur modal dikecerik. Diharap sing cager Pak jadi lalaki nu di tukang li seuri eling halo kudu nama assalamualaikum waalaikumsalam manuju naon iya Pak nuju gegero keun da mama mah capek pan beberes lagi di kamar budak ngacak di tengah imah bereskeun di kamar mama mah seueur pada malah iya aya sampe kau mama mani geulis padahal can mani dikitukeun da eureun gegero ge era sok nini mani gelis mesti gitu era bohong sia anger we hate nama bungaheun ini ge dang anger komo urang nu ngorake mama mani gelis eureun tak kira teh kabikushi kabigam kabayangnya pamajikanana dia salakina ti dia mama dijamin gelo sakeluarga. Komo ieu pamajikan hese ibadah salaki hese ibadah kata mah tahayul beuki ningkat cilaka da loba ieu ongak ngomong ke urang di abi mah pan percayaeun keneh kana Roro Kidul teh tak sok diheureukeun ku abi teh ye Allah mah nyiptakeun teh manusia setan jeung jin malaikat mun aya biasana nu sok jail teh dina surah Al-A'raf teh kan mun teu setan jin tah jin mah bisa mangrupakeun seandainya nya ibu teh ulin ka laut aya teh tengah laut teh anu dangdan bener tah jiga Roro Kidul nu dina tipi-tipi jin eta teh jang tipu daya jang jelema da wa mahalaqtul jinna wal insa wa Roro Kidul ila yabudun halo komo mun geus duanana jauh mah teu saeutik ayeuna teh hayang beungar teh sok main dukun ulah ka Kabatur di bumi abi di tahun 2017 lah 2018 17 dina erang-erang teh geus aya boeh di jerona teh teu resep meureun budak keneh geus maju meureun urang tuluy dina eta teh tanu kuburan bari tulisan nyebut koplo wah santri ngadadak nu kasurupan teh 7 orang bari kasurupan teh lain kur kitu diacak-acak barang pasantren teh aya we ternyata teresepeun urang rada luhur yeuh Gusti kapangi da awal akhirna teh sok datang ka imah minta hampura pamajikanana cerai dan nu ngahareuna mah salakina hapuntenna kapungkur anu eta teh salaki abi ku Allah ge ditinggalikeun teh ngalaman tah mah kitu naon wae cenah ka dukun teh ngahaja we cenah supaya akang cenah beukeun ka samaotna hayang nama samaotna menyan sakeudeung hulu ucing naon coba bacana teh kieu cuma bacana bulu kukus ngapungkas umur kalur ka sang batra bajamrong kala peteng basura jiga kuya bah jabri jiga jurig be cecekna di handap hiji nu dina liang irung korong meureun nu dina tangkal jamu monyet nu dina liang bujur tai meureun aing kasih mau mong datang aing lumpat mong ditajong aing siri mangabanyakeun cai Sprite cai Coca-Cola cai Fanta mong disuana ge aing male mineral halo ngalaman abi ayeuna mah geus aman da urang geus boga hijib cibarulat batur muru aing lumpat pernah sakeluarga atol tapakna teu narimakeun urang rada luhur pada urang teh teu kabeulina naon tuh kerek meuli Nmax kur boga expander hukum butut-butut ke manikot ya no ku Allah teh ditinggalikeun cerai jeung mah datang abi cenah berat bu kade ya ulah sok neangan harta tina kadolima ternyata masalahna teh naon jauh jeung hablum minallah teu deukeut jeung para kiai jeung para alim ulam so walaupun keur dipitnah ayeuna teh pasantren teh ajengan memperkosa santrina pan geus aya padahal teu kabeh kitu eta mah oknum hungkul kade nyangka ka urang sia kitu pemajikan urang mah da geulis mah bisa diganti jika LP Sukaki tapi anggar we geus diringkep jeung nu geulis mah urang ge
Matak ieu omat ka para ajengan lamun boga santri awewe tong deukeut teuing. Kan pejetna mah anger sak Tasik, kamari orang Tasik di kota aya. Pejet anger, yeuh jaga nafsu urang ku ilmu. Carana kumaha? Kade pandangan urang kudu dijaga. Sadayana ge kitu-kitu ken. Nih, mudah-mudahan bekal nu tadi belajar narima kekurangan kudu dijadikeun aa ibadah nu katiluna bereskeun hablum minallah jeung hablum minannas. Opatna ilmu nu kalimana kuatkeun keimanan keyakinan. Insyaallah urang bakal dibagjakeun dunia sareng akhirat rumah tangga. Ieu panganten sing sakinah mawadah warahmah amin. Sabab nu rumah tangga moal jauh ti opat Bu. Aya nu lancar usahana teh, lancar ibadahna. 2, aya nu lancar usahana, macet ibadahna teh. Aya nu gitunya. Aya nu kieu ye, macet usaha tapi lancar ibadahna aya. Tanu gelo nu ka opat. Macet usaha, macet sok apalkeun, bejakeun kanu teu ngaji bisi teu katala. Ari golongan manusia kabagi 4 bagian. Hiji lancar usaha, lancar. Sok buka ibu suarana ame kebantuan. 2 lancar usaha, macet. 3 macet usaha, lancar. 4 macet usaha, macet. Katalarnya. Sok bareng ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng buka sungutna ari golongan manusia hiji lancar lancar pinter. 2 macet ibadah pinter. 3 macet usaha ece geus kumaha maneh lain mah. 3 macet usaha. Ulah macet-macet wae lancar ibadah macet. 3 cenah 3 macet. Si eta mah macet wae kunaon. 4 macet. Pinter sok sorangan-sorangan. Hiji lancar usaha, lancar ibadah. Eta manuturkeun Kangjeng Nabi we. Wah, syariat Kangjeng Nabi teh diturutan. Anu dasar we, tahajudna, duhana, geus puguh nu wajib mah. Insyaallah tah bakal babari rezekina teh. Jalma nu beunghar daek ibadah pangheulana ka surgana ge. Amin. Nya lancar usaha, lancar ibadah. Hayang urang ge kitu mah euy. Ai urang mah itu usaha mah lancar kan teuing ibadah urang ge teh. Nganu ripu mah nu kadua, lancar usaha macet, beunghar, paribasa iang ka Jakarta konveksi, tapi eueuh salatan. Lila ka surgana teh kubu beungharna bakal dihisab ku teu salatna ge bakal. Nabi Muhammad nabi akhirul zaman tuturkeun Kangjeng Nabi, rahmat bagi umat di seluruh semuanya. Sok ibu-ibu, Nabi Muhammad mataharinya. Lagu qasidah tanya semuanya. Nah, yang bersinar abadi sepanjang. Kagok edan semuanya. Nabi Muhammad bagai pur. Cek kadieu neuleun atau kada bujur aing kadieu neuleun. Da bujur aing meleuleus di baheula ge. Di tengah malam gelap. Asik, Nabi Muhammad bagai nyaangan cahayanya di atas. Asik, wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan sholawat. Deketan di Kangjeng Nabi ku cara sholawat jeung tuturkeun syariatna. Semuanya di langit ada mata kadieu neuleun atong kadieu era tuh aing ge tuh. Nges moal bener ditulikeun. Nu 5 ieu sing jadi bekal kanggo panganten. Intina mah kumaha? Hayang bagja mah tong lamun ti nu 5 ieu dikerucutkeun tong poho salat deketan para kiai jeung para ajeng beres rumah tangga. Jauh jeung ajengan tara soal 5 waktu komo jumaahan terakhir mah beres khutbah karek datang lipu ibadah nage kana rezekina ge bakal dihesekeun. Naudzubillah. Mudah-mudahan urang sadayana bisa ngamalkeun opat ieu nya kitu urang anu lila rumah tanggana da abdi teu lila teuing 2015 nikah teh berarti ayeuna teh
geus 10 tahun da usia mah abi ge anom kene Bu 32 tahun enak kelahiran 80 atuh ipis kene kieu jangotna ge abi teh putrana sering pun bapak mah baheula ka dieu keur alit ge sok nganteur Kang Haji Marjud Algipari nu baheula ngaduruk gereja tah ieu budakna teh nu kahiji teh wios teu naroskeun ge biayang apal jadi baheula nu ngadenge nu kerusuhan Tasik tah ketuana teh bapak abi di penjara budak buronan di penjara lila 5 bulan tapi geus di penjara payu pidato cek apa teh mun beuki lila di penjarana beuki payu pidatona jadi bapak abi mah tos di penjara teh ka haji 2023 di ongkosan pidato payu ngaos teh kerja macan aya HP can aya di YouTube-YouTubekeun kos barudak can aya pangajian teh 120 teureun sampai sageringna utahna ge kasaksian ku abi baheula eta komo ayeuna ayeuna mah geus ada sepuh 60 hiji istirahat ngurus santri tangke bakal aya duet tah di daerah Cianjur abi jeung pun bapa dua di pasantren ageng mudah-mudahan sing sehat sadayana ieu teh panjang abi teh berangkat langsung uih langsung ka Cianjur Mapai ka Cikajang Kamojang Bandung Cianjur keur payu ka Sukabumi jadi Muharam teh ayeuna teh di charter ku Jampang Sukabumi abi mah ieu rada lunguh pidato teh teu kaluar nyanyi kabeh naon da kagok aya kiai di hareup amun di hareup ibu-ibu wah koyak panggung tah tanyakeun ka budak YouTube teu percaya laras kitu laras tangke mun hayang rame ajengan ngora usahakeun bapak-bapak teh dipayun tapi disabelakeun ibu-ibu sabelah bawa sabelah tapi lamun ibu-ibu di tukang bapak jadi kan urang ngagitek ge era garing era sok tanyakeun ka ajengan sok bubaligan laras teu kan seurina ge diukur era mudah-mudahan manfaat engke doa mah ku para kiai ku para ajengan anu utama da abi mah heureuy wae kitu we ngawuran panganten supaya